Bismillahirrahmanirrahim. Maratibul imani khamsatun. Ari martabatna iman teh eta aya 5. Janten iman teh aya 5 tahapan, aya 5 tingkatan, aya 5 derajat. Iman na hiji-hijina jalma teh benten-benten teu sami. Awaluha imanu taqlid. Ari anu kahiji mah iman taklid. Anu kumaha cenah iman taklid teh? Wa huwa jazmu bi qaulil ghairi. Ari iman taklid mah nyaeta pasti ku obrolan-obrolan batur. Percaya karena obrolan-obrolan batur, iman karena obrolan-obrolan batur. Sakumaha anu didawuhkeun ku para penerang-penerang hukum, ku para ustad-ustad. Saur penerang hukum bahwa anu nyiptakeun ya alam dunia teh Allah Subhanahu wa taala, percaya. Sareng anu aya di alam dunia, sakabeh makhluk anu aya di alam dunia, anu kemelenang di alam dunia eta sadayana ciptaan Gusti Allah, percaya, iman. Sarengna deui aya malaikat anu naon kitu anu nuliskeun amal sae amal goreng, percaya. Jeung kana naon-naon anu didawuhkeun ku para alim ulama tina perkara-perkara anu dohir sinareng anu gaib, bahwa ieu teh kieu kitu. Nah eta percaya. Anu disebut iman taklid, serba ngiringan gitu. Kumaha saur pangarsa bae. Nah eta disebut iman taklid. Min ghairi ayya arifa dalilan. Manehanana teu daek neangan ilmuna, teu hayang nganyahoankeun kana ilmuna, kana dalil-dalilna. Intina mah teu daek ngaji, teu masantren, mun sekedar cukup ku ngarungukeun, ngiringan bae gitu. Eta disebut iman taklid. Kumaha atuh iman anu jalma anu kitu? Yasihu imanuhu ma'al isyan. Sah imanana mah. Sah imanna eta jalma ku ayeuna percaya kana penerang-penerang hukum, kaul-kaul alimil ulama, sah imanana mah. Tapina dosana manehna ku ayeuna bitarkihi nadari. Manehanana ku ayeuna teu daek teu daek neangan dalil-dalilna, teu daek ngaji intina teu daek masantren, teu hayang apal kana dalil-dalilna. Naon-naon perkara anu diwajibkeun ku Gusti Allah teu hayang apal, cukup ku ngiringan bae. Sah imanana mah tapi dosa. Eta anu kahiji disebut iman taklid. Saniha imanu ilmi. Ari anu kadua mah iman ilmu. Ari iman ilmu mah huwa ma'rifatul aqaidi. Nyata nganyahoankeun kana aqaidul iman, kana dalil-dalilna. Apal kana dalilna bahwa anu nyiptakeun ya alam dunia sinareng panggeusina teh Allah Subhanahu wa taala. Hiji dat anu maha agung, anu laisa kamislihi sayun, nu maha sampurna dina sagala rupana. Apal kana dalilna, bisa ngaji kana medieuna kana kitab Tijan, jalur-jalur ilmu tauhid gitu, anu jalur ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala.
apal kana sifat-sifat anu wajib di Gusti Allah, apal kana sifat-sifat anu mustahil di Gusti Allah, apal kana sifat anu wenang di Allah, apal kana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tadat anu Maha Rahman Rahim, anu maha ngarajaan, anu maha kuasa, anu maha ngafarin karunia, anu maha adil, anu maha sampurna. Uninga sadayana kana dalil-dalilna tiasa ngahartosan kana asma-asmana Allah Subhanahu wa taala anu 88. Teras apal kana ilmu salatna, kana ilmu fikihna, teras apal kana ilmu tasawufna, apal kana ilmu tafsirna, sehingga mampu manehna sehingga tiasa ngahartosan kana Al-Qur'an nalika maca tiasa tadabur kana hartosna anu dibaca dina ayat-ayat Al-Qur'an. Tah eta disebut iman ilmu. Tah eta mah derajat anu kadua mah wahada min ilmil yakin. Disebutna iman ilmu yakin teh anu kadua. Derajat iman anu katilu imanu iyanin. Nu katilu mah iman iyan. Ari iman iyan mah wa ma'rifatullah, makrifat ka Allah Subhanahu wa taala, kalayan muraqabah dina hate, sehingga fala yagibu labuhu an khatirihi tarfatal ain, sehingga kan teu leungit Allah Subhanahu wa taala tina kareteg hate. Nah eta si jalma sakicep oge. Terus muraqabah ma'rifatullah ningali ka Allah Subhanahu wa taala kalayan manahna. Wal haibatuhu daiman, barita eta si jalma teh sieun ku Allah Subhanahu wa taala teh langgeng ajrih ka Allah Subhanahu wa taala salawasna fi qalbihi nancep dina hatena ka annahu yarahu kang kaya teh si jalma teh ningali ka Allah Subhanahu wa taala. Tah eta nu disebut maqamul muraqabah anu dinamian ainul yakin. Tingkatan anu katilu mah iman ainul yakin teh. Warabi'uha imanu haqqin, ari nu kaopat mah derajatna iman teh, tingkatanna iman teh iman hak. Ari iman hak teh nyaeta wa huwa ru'yatullah ta'ala biqalbihi, kang kaya eta si jalma teh ningali terus ka Allah Subhanahu wa taala kalayan hatena. Sakumaha pidauh para ulama, al-arifu yara rabbahu bi kulli syai'in. Ari jalma anu geus arif, anu geus ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala mah kang kaya teh si jalma teh ningali terus ka Allah Subhanahu wa taala dina saban tingkah, dina saban detik. Ningali terus ka Allah Subhanahu wa taala kana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tah eta nu dinamian maqamu musyahadah, disebut maqam musyahadah. Wa yusama haqqul yakinnya dinamian disebut haqqul yakin, iman haqqul yakin. Wa khamisuha imanu hakikatin, ari anu kalima mah tingkatanna iman teh, derajatna iman teh disebut iman hakikat. Ari iman hakikat mah wa huwa fana'u billahi wa syakru bihubbihi fala yashhadu illa iyyah. Ari iman hakikat mah jalma teh eta si jalma teh ruksak
ku ayeuna banget mahabbah ka Allah Subhanahu wa taala. Weureu eta sejalma ku ayeuna banget cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga teu aya nu katingali terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Makhluk kabeh leungit tina kareteg hatena, tina paningalina nu kabayang Allah Subhanahu wa taala, keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ku ayeuna banget cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkeunana kamam gharaqa fil bahri walam yara sahilan. Kang kaya jalma anu titeuleum di tengah lautan sehingga teu tiasa ningali kana naon-naon terkecuali cai we nu katingali teh. Tah jalma anu geus nepi kana tingkatan iman hakikat mah kitu, teu aya nu katingali terkecuali Allah Subhanahu wa taala. Banget mahabbah ka Allah Subhanahu wa taala. Banget cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Leungit makhluk mah. Nah, komo masalah-masalah dunia. Weh deui, janten martabat iman teh aya 5. Kahiji iman taklid, kadua iman ilmu, katilu iman iyan, kaopat iman hakim, kalima iman hakikat. Penting kanggo urang sadayana, kanggo orang-orang muslimin muslimat mukminin mukminat nyandak salah sahiji anu awal antara iman taklid sinareng iman ilmu. Martabat anu katilu mah eta moal katilu kaopat kalima mah eta moal kadugi ku mukminin mukminat muslimin muslimat terkecuali tos dikehendaki ku Allah Subhanahu wa taala. Minimal orang nyana kana saeutik gitu. Sampurnakeun heula iman taklid, kudu percaya we kana naon-naon keterangan-keterangan anu didhauhkeun ku para alimul ulama tina masalah ma'rifat ka Gusti Allah, tina masalah keajaiban, keagungan Gusti Allah, kesampurnaan anu sifat Gusti Allah. Jeung sajabi-sajabina anu diterangkeun ku para alimul ulama tina bab tauhid, urang wajib taklidna. Supados henteu dosa, urang berusaha saeutik demi saeutik mengenal kana dalil-dalilna, hayang apal naon hartosna sifat wujud teh disorogankeun gitu. Penting urang kudu hayang apal naon hartosna sifat baqa teh. Pembahasanana nya sifat anu wajib di Gusti Allah, anu mustahil di Gusti Allah, anu wenang di Gusti Allah. Atasnya pembahasanana dina video sateuacan anu ieu. Mangga we kantu ningaliannya. Atos asma-asma Allah Subhanahu wa taala atos itu dihartosannya. Sakamampuan peribados kantu ningaliannya. Naon hartosna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus jeung sajabi-sajabina sifat Asmaul Husna anu 88 sifat Gusti Allah anu 88 anu araragung parantos dibahas ku peribados kantu ningalnya dina video sateuacan anu ieu. Jadi penting orang pertama sampurnakeun iman taklid ka para alimul ulama, ka para penerang hukum, ka kiai-kiai anu narangkeun di madrasah, di pangaosan. Penting orang taklidna. Teras ditamihan orang saalit demi saalit ningkat kana iman ilmu nya ku ayeuna belajar nganyawankeun kana sifat-sifat anu wajib di Gusti Allah, anu mustahil di Gusti Allah, anu wenang di Gusti Allah, anu wajib di para rasul, anu mustahil di para rasul, sinareng anu wenang di para rasul. Terus urang teh kedah belajar hayang nganyawankeun naon hartosna salat,
sabadana apal kana praktekna, terus apal kana bacaan-bacaanana, terus orang belajar memperdalam nyata kedang nyahoankeun kana hartosna naon-naon anu dibaca dina waktu salat. Terus dina anu sanes-sanesna saalit teu saalit urang sadayana penting urang sadayana thalabul ilmi. Asalna thalabul ilmi mah kewajiban kanggo jalma mukminin mukminat muslimin muslimat minal mahdi ilal lahdi teh ti kawit dilahirkeun dugi ka masuk ka liang lahat maot disebutna salagi hirup mah wajib thalabul ilmi. Disebabkan sakitunya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.